Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa betepang dangu deui. Tiasa sasarangan deui. Sok sanos mung di jawantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun hanca dongeng anu maneh saban wayah kieu dina jejer si Peloy karya Carsun Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 158. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teh singajantenkeun panglipur kalbu panggeberah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda. Mitra-mitra kumaha dararamang dina dinten ayeuna? Nuhun pisan atunya pamina raramang mah eta pisan anu diharepkeun siang cinareng wengina atuh kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana sing dipaparin kesehatan, dipaparin kasinugrahan, dipanjangkeun yuswana, ditambihkeun rezekina, tur digampilkeun dina sagala urusan anak. Amin. Supaya teu nyangkolong tinggalna waktu satunya mangga urang dilajengkeun wae yeuh kararasan di Bandung mah tetep we masih keneh ngujur hujan geuningannya sanaos teu ageng kitu nya. Poek ayeuna teh dia. Mangga atuh mitra, wilujeng ngadangukeun, wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Prung. Aduh, uing di dama-dama kieu ya. Make jeung dibere kursi anu sarua jeung kursina raja ya. Cek si Peloy harita anu antuk nomah daikeun diuk sameme diuk ku si Peloy ditepakan heula. Kakang Uing mangat calik eta kursi sama sakali sanes kursi anu di serengan ku baruang tapi sanesna sing nyaman kakang. Heuh, uing jadi bingung ya. Cek si Peloy bari neuteub kawan oja anu geulis rancunit nya eta na Ratu Putri Udang Udara anu memang harita keur neuteub seukeut ka si Peloy ciga anu mung leungit teuteupna ka si Peloy. Punten kakang, ya pikir saeunaon kakang teh tunta ka nagara abdi anu nagara Tunjung Patura. Sabenerna uing teh tengah haja euy datang ka dieu. Ngan pas uing arek ngiuhan tetela dina hanapeun tangkal kiara anu gedena hampir sarua jeung saung. Uing teh inget kana omongan orang lemur yen tangkal kiara eta teh mangrupakeun tangkal kiara anu karamat dipercaya ku masyarakat di daerah dinya yen tangkal eta teh anu sok dipararake muja. Mohon saterusna. Anu saterusna uing penasaran lamun urusan muja tangtuna urusanana jeung jin atawa siluman. Uing datang ka dieu sebenarnya uing hayang nanyakeun naon tujuanana bangsa ilaing sok daek ngabibita ka bangsa manusia. Ratu Putri Widang Dara harita neuteub seukeut jika anu teu panuju kana naon anu diomongkeun ku si Peloy anu mulai katingali ku si Peloy dina sorot panona tir ibarat silalatuan pok bibir anu mungil ti Ratu Widang Dara harita
bari imut ngagelenyuk ngomong. Kakang Uing, naon anu dicarioskeun ku kakang leres ayana? Yen sabangsa manusia anu memang anu hayang ngalap kadunyaan pasti sok datang ke eta tempat. Oh gitu. Mohon Terus kumaneh diterunan. tangtos sabab kaula anu memang mere perjanjian ke bangsa manusia, lamun sanggup ngejalankan perjanjian eta tangtu kami bangsa jin ngedunan kena naon paminta manehanana. Aduh. Tapi nya Uing teu bisa nyalahkeun ka bangsa jin. Bangsa manusia memang salah geus datang ka dieu. Tapi eta meureun ku ayana pangabutuh. Ngan salahna bangsa manusia tangtuna meureunan. Salah mentana euy. Aduh. Lu kumaha Uing ya? Ayeuna mah kieu we lah. Kumaha kakang? Uing datang ka dieu hayang ngabebaskeun jalma anu pernah dibawa ka dieu, anu pernah dipake wadal di alam dunya. Teu bisa kakang, hampura. Teu bisa. Teu tiasa. Maksudna Eta jalma geus jadi milik kaula. pokona keputusan Uing mah bisa teu bisa tetep kudu bisa. Maksud kakang? Maksud Uing datang ka dieu tentong percuma datang euy. Uing kudu balik teh babawaan. Nya eta jalma-jalma anu geus pernah dipake wadal ku jalma-jalma anu sarakah. Karunya atuh ka keluargana meureun. Tetap kaula teu ngijinkeun. Lamun kitu Uing kumaha lamun maksa? Dewi atanapi Putri Widangdara anu geulis rancunit harita ngahulang. Sabab manehna yakin ieu jalma moal sambarangan asup lamun teu boga kemampuan anu luar biasa. Nyimas Putri Widangdara neuteub seukeut ti luhur nepi ka handap siga anu keur ngukur kana kakuatanana si Peloy. Nepi ka mana kemampuan ieu jalma. Si Peloy anu ningali Nyimas Putri Widangdara neuteub kamanehanana ti luhur nepi ka handap cakakak si Peloy seuri. Maneh kunaon make jeung neuteub Uing ti luhur nepi ka handap? Hah? Hayang nyobaan Uing? Maksud kakang? Maksud teh hayang nyobaan pangarti Uing. Nyimas Widangdara teu ngomong. Si Peloy harita hayang ngetes sakumaha kemampuan Putri Widangdara. Si Peloy ngagunakeun ajian khusus jangjang hareupan bangsa siluman selemin anu disebut Aji Danurwendo. Aji Danurwendo ibaratna mangrupakeun ajian lamun hayang maledog ti kajauhan sanajan harita manehna bari malik ka mana wae bakal tepat kana sasaran. Mun hayang nembak atau hayang naon wae ngagunakeun Aji Danurwenda pasti bakal ngeunaan kana sasaran. Kitu kaampuhanana Aji Danurwendo. Harita si Peloy neuteub ngagunakeun Aji Danurwendona. Teutepanana anu sama sakali harita langsung tumiba
Kanyimas Widangdara lir ibarat dadana. Nyimas Widangdara harita katarik ku awak si Peloy. Nyimas Widangdara anu malik netep kasih Peloy ngerasa bingung sabab Nyimas Widangdara harita jol ojol hayang nangtung tur nyamperkeun kasih Peloy lempang nangalangeor anu teu mampu sama sekali ngabendung serangan si Peloy anu secara lahirna si Peloy diuk, tapi batin si Peloy harita jelas anu ngagunakeun Aji Danurwendo ngawatak kekuatan anak narik segala kekuatan musuh anu aya. Nyimas Widangdara sanggeus setengah-tengah harita eureun. Nyimas Widangdara sadar yen dirina kebenangan kekuatan anak ku musuh. Rentkeun Cek Widangdara ujung-ujung ngajerit itah ngereunkeun karena kekuatan si Peloy anu karasa diri ibarat narik karena sum-sum balung jeung urat nadi naskabeh. Nyimas Widangdara harita ngajerit anu minuhan kana ruangan eta tempat ceritanana sakabeh nu aya di dinya harita nangtung tur ngorejat bakating kurewas sabab ceritan Nyimas Widangdara kacida pisan tarik tur handaruana. Saeutik Nyimas Widangdara harita awakna robah pladug aya haseup anu warna hideung muter kagulung kana awak Nyimas Widangdara. Jedeg-jedeg harita Nyimas Widangdara robah wujud ti wujud hiji wanoja putri anu geulis rancunit dak dumadak. Robah wujud lir ibarat gendarawo harita susuna rayun piwirna ableh panona lir ibarat nolol letah ngelel tur cewau harita pok ngomong manusia. Tetela keluar aslina geuning. Nah aing reka bobodot penyok kitu ya kru kelo kieu. cek si Peloy harita beri tumpang kaki bangun tengah genah teu maninah nakaranan ningalikeun ka Nyimas Widangdara. Nyimas Widangdara harita nu neuteub seukeut bangun anu gemes nakaranan ka si Peloy. Tapi gemes kur tiba gemes Nyimas Widangdara tetela teu wani miheulaan nyerang ka si Peloy lantaran Nyimas Widangdara anu pinuh ku perhitungan. Kakang kaula kapaksa robah wujud sabab ajian anu memang ku anjeun digunakeun kakang teu mampu kabendung ku kaula. Cek Nyimas Widangdara ngaku yen ajian si Peloy anu memang teu bisa dibendung kumanehanana tina robah wujudna. Si Peloy harita tinemalan kur tibah nyengir ningali kana kaayaan Nyimas Widangdara harita. Widangdara. Ieu wujud anjeun asli. Sebenarnya kaula teu boga wujud kawas kieu kakang. Teu boga wujud kawas kieu. Ari ieu wujud saha? Kaula geus kabeakeun Kabiakeun naon? kaula teu mampu
Nu akhirna Nyimas Widangdara harita ngaku karena sakabeh kemampuan si Peloy. Sebenarnya manehna tita tadi oge geus ngawatek kakuatanana jangan lumpuhkeun si Peloy. Sanajan manehna siga anu sopan, siga anu ngahayap ka si Peloy, tetela bisa tau kangeunana dina hatena harita manehna ngawatek kekuatan jangan lumpuhkeun si Peloy. Tapi naon anu kejadian justru manehna sokarangan anu kabeunangan ku kemampuan si Peloy anu memang teu disangka ku sakabeh prajurit oge. Sebenarnya si Peloy ngarasakeun yen disaprak manehna asup ka eta istana diuk dina kursi anu eta kursi teh jangan lumpuhkeun musuh-musuh sing saha wae anu diuk di dinya. Pok si Peloy harita ngomong. Uing geus apal karena naon tujuan maneh. Sabenerna ieu kursi teh ngandung baruang euy, jangan lumpuhkeun musuh. Kawas uing. Sakabeh anggota para prajurit anu aya di dinya ting rareret kabaturna masing-masing. Sedangkeun Nyimas Putri Widangdara harita neuteup seukeut ka si Peloy. Teutepan anu ngandung anu aneh, eueuh rasa dendam, eueuh rasa keheul ka si Peloy. Aneh anu dirasakeun ku Nyimas Widangdara. Kakang Widangdara harita solana sanajan tangtunganana awewe anu jangkung badag tur buluan lir ibarat ceuk paribasana nu geus nempo teh mah genderuwo. Harita neuteub ka si Peloy dina omonganana anu tetep sorana kawas Putri Widangdara teu robah. Aya naon Putri Widangdara? Kedepruk Nyimas Putri Widangdara harita ngedepruk terus sujud ka si Peloy. Pas dina dampal sukuna si Peloy kaget ke si Peloy harita sebab kakara harita bangsa siluman tapi ka sujud kamanehanana samemehna bangsa siluman anu pernah jadi anak buah manehna seperti raja anu lainna nu pernah ditaklukkeun teu pernah kawas kitu. Kunaon anjeun make jeung sujud ka uing sagala ieu teh? Kakang, ampun kakang. Nyimas Widangdara harita minta ampun, minta dibalikeun deui awakna sabiasana lantaran aji pangarti anu digunakeun ku si Peloy nyaetana aji Danurwenda mangrupakeun aji anu bisa ngancurkeun kakuatan musuh ku jalan nyerep kakuatanana narik kemampuanana. Oh. Bisa uing nyageurkeun maneh malikeun asli kana wujud nu aslina. Nyimas Sude Widangdara anu geulis rancunit. Tapi aya hiji syarat. Naon syaratna kakang? Syaratna nyaeta sakabeh para tahanan anu ti alam manusia kudu dibebaskeun. Ayeuna keneh Nyimas Widangdara harita ngalamun tur ngahulang mikiran kana omongan si Peloy. Uing teu masalah sabab uing sanajan maneh mung oge uing pasti bakal ngaluarkeun ngan uing mere pertimbangan ka maneh daek tur saluyu henteu lamun uing pamenta kawas kitu.
Nyimas Widangdara harita tangah netep kasih peloy. Kakang. Nah, kedah jisim abdi ngaluarkeun para tahanan. Memang kudu ngabebaskeun. Tapi kakang, Tapian bangsa kaula kudu balik di kala manusia. Sanajan di bangsa manusia anu geus jalma aya di dieu geus disebutkeun tilar dunya atawa paeh, tapi lamun ye jalma dibalikeun ku bangsa maneh sorangan bakal ngawujud deui asli jadi jalma deui. Ceuk si peloy tanes, si peloy nangtung harita pek we pikiran ayeuna mah naha rek kagugu ka uing atawa mending saumur-umur kawas kitu jeung nagara ieu bakal hancur ku uing. Si peloy ngancam bari ngagejrikeun sukuna ngagunakeun aci lebur saketina. Tapak bumi anu dicangkemna anu meunang ti eyang raksa dipa harita di guha, harita karak digunakeun. Geleger karasa di jumantara harita ting geleger kilat nyamer pagudug-gudug paudag-udag harita nyalamer kana naon anu kasamer nepi ka geunjleung sanagara harita ting kocak para masyarakatna. tahan kakang. Harita Nyimas Widangdari nangtung bari sujud deui titah ngeureunkeun kana kakuatan anu dipentangkeun ku si peloy. Si peloy ngareret harita bari mancuh nangtung dina pancuhanana atanapi dina tangtunganana. Kumaha ekroba pemikiran Kakang, balikeun heula abdi. Nyimas Widangdara kakara harita nyebut abdi, biasana nyebut kaula. Hade, tapi ieu janji Kaula moal arek ingkar janji kakang. Saucap bakal pasti. hade lamun kitu mah. Si peloy harita leungeunna anu belah katuhu digupaikeun kana awak Nyimas Widangdara. Pradug aya haseup anu podas harita ngagulung kana awak Nyimas Widangdara. Si peloy ngawatek kekuatanana. Dua leungeunna harita dikemputkeun ka hareupeun Nyimas Widangdara. Belesat aya cahaya anu ngablesat tina leungeun Nyimas tina leungeun si peloy harita nuju kana awak Nyimas Widangdara. Jerit Nyimas Widangdara harita ngacerit, awakna harita mental ka tukang gubrag. Barang gubrag harita jagelek Nyimas Widangdara anu tadi mangrupa jalma anu jangkung badag turbuluan ayeuna geus balik deui ka asalna hiji wanoja anu geulis rancunit anu ngaran Nyimas Widangdara. Dak dumadak sakabeh nu aya di dinya harita sujud rampak sakabeh teuing jalma sabara rebu atawa sabara ratus harita ngaku Gusti kasih peloy. Maksudna lain ngaku Gusti Allah tapi nyebut Gusti teh mangrupakeun hiji pamimpin di kerajaan anu geus naklukkeun ka karaja manehanana anu ngaran Nyimas Widangdara. Kasup Nyimas Widangdara harita nu ngoneal hudang terus pluk nyuuh dina ubin. Si peloy ningali kaayaan kitu harita ngareret ka sakabeh jalma anu keur sujud jika salat subuh we berjamaah. Pok si peloy harita ngomong sorana ngahaja make kakuatan tanaga jerona. Eureun sakabeh sia montong sujud ka uing da uing malin pangeran euy. Ceuk si peloy harita sorana anu kadenge ku sararea tur minuhan sakabeh nagri. Si peloy anu dak dumadak harita ngagunakeun sorana anu kacida pisan hadaruanan ngajadikeun sakabeh ngorejat
tur neuteub ka si Peloy bari cengkat. Nyimas Widangdara anu jelas-jelas ngaku karena keunggulan si Peloy. Sanajan tubuh bertarung tapi ngagunakeun aji kasakten lewat ngaliwatan tanaga jerona tanaga lapisanana anu duanana beka boga. Kakang Peloy, ampun kaulah tunduk patuh ke anjeun. Cong di Nyimas Widangdara harita nyembah. Hep teu kudu kikituan rek geus mah geus we rek taluk mah taluk we teu kudu nyemah sagala rupa ka uing da uing mah lain pangeran Cek si Peloy harita. kieu we na mah geura bebaskeun sakabeh jalma di mana tempatna tunjukkeun ka uing. Cek si Peloy harita bari nulak cangkeng. Cong di Nyimas Widangdara harita nyemah deui sanajan geus diulah-ulah ku si Peloy da memang meureun kabiasaanna bangsa jin kitu. Semangat Kakang, abdi moal calir janji. Ponggawa geura bawa pertawanan ka dieu kumpulkeun di Paseban. Kumaha Gusti, isim abdi sejaper mios. Cek eta para ponggawa anu aya kana 5 anana harita ninggalkeun eta pitempatan anu maksudna rek nyokot para tawanan nyaeta jalma-jalma anu dibadalkeun di alam dunya. Heuleut sababaraha waktu harita eueun ngomong si Peloy tetep neuteub ka Nyimas Widangdara dina hatena pok ngomong. Kawilang geulis oge ieu bener ieu siluman teh ieu mah ieu. Cek si Peloy harita. Nyimas Widangdara harita dina hatena ngomong. Kaula kudu menangkeun ieu jalma sanajan memang beda jeung aing. Tapi ieu jalma kudu jadi salaki aing. Cek Widangdara dina hatena. Sakedeung ningali kana beungeut si Peloy. Anu ceuk pikirna beungeut si Peloy teh lir aya cahaya. Widangdara hatena anu geus kaojok-ojok ku aci pangarti si Peloy teu mampu ngabendung. Anu ngajadikeun Nyimas Widangdara teh kasengsem ku si Peloy tur hayang dikawin ku si Peloy. Harita para ponggawa anu neang para tawanan geus paradara ratang. Ampun Gusti, isim abdi parantos nyanak ieu para tawanan. Si Peloy harita ngareret. Di mana para tawananana? Aya di ruang Paseban Gusti, nuju ngantosan. Kakang, hayu urang ka ruang Paseban. Cek Nyimas Widangdara harita bari nyampeurkeun ka si Peloy. Si Peloy harita peureum sabab aya wawangian anu kaameu asup kana irung si Peloy anu jelas ngajadikeun si Peloy lir ibarat limbu. Tapi si Peloy sadar kana kaayaan yen ieu wawangian anu dipake ku bangsa jin teh lain wawangian sambarangan. Lamun lalaki kitu-kitu wae mah bangsana pasti bakal ngalepek. Si Peloy harita leumpang bisa gigireun eta wanoja. Pok si Peloy harita ngomong. Widangdara, minyak naon anu dipake ku maneh euy nepi ka uing seungit kieu ya. Irung uing nepi ka asa aya bulukan ya. Cek si Peloy bari korekan liang irungna harita. Nyimas Widangdara anu cita tadi teu pernah ningali imut. Ayeuna imut kacida mentak uruina keur jalma anu ningali. Si Peloy oge nepi ka ngaku yen Nyimas Widangdara teh jelas geulis rancunit
maklum di bangsa jin. Kakang, ya memang minyak turun timurun. Anu ku abdi di paha di anggo. Pami kakang hoyong. Engke kakang tiasa gagaduhan ya minyak. Cek Nyimas Widangdara dina sora anu mantak dedengeun halimpu nakranan. Si Peloy mangut teu ngomong lantaran ngerasa dirina oge harita ratug teu puguh. Boga rasa anu aneh padu hareupan jeung wanoja anu kacida geulisna ti bangsa jin kawas kieu.